Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari ISBI Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah apresiasi seni dengan dosen pengampu Dr. M. Yusuf Wiradireja M.Hum, Nanang Jainuddin SSN MSN, dan Rina Dewi Anggana SSN MSN. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung aja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Oke, saya Nurul Maslahat. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi, sebelum lanjut ke video presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Maslahat dengan NIM 201231009. Kemudian ada Maulana Taufik Hidayat dengan NIM 201231007. Trio Ratno dengan NIM 201231014. Dan Dimas Anggara dengan NIM 201232026. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kesenian Tarawangsa. Tarawangsa adalah jenis kesenian yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Kesenian Tarawangsa biasanya disajikan pada saat panen padi. Tarawangsa merupakan kesenian yang menggunakan 2 alat musik, yaitu rebab Tarawangsa dan kacapi Tarawangsa. Kedua alat musik Tarawangsa termasuk ke dalam golongan alat musik kordofon atau alat musik yang berdawai. Perbedaan kedua alat musik Tarawangsa ada di bentuk dan cara membunyikannya. Rebab Tarawangsa memiliki 2 senar dan memainkannya pun digesek, sama halnya dengan alat musik rebab pada umumnya. Namun, di rebab Tarawangsa, senar yang digesek itu adalah senar yang sebelah kanan, dan senar yang sebelah kiri dibunyikan dengan cara disintrek atau dipetik. Sedangkan kacapi Tarawangsa berbentuk seperti kacapi pada biasanya. Namun, ukurannya lebih kecil dan hanya memiliki 7 senar. Cara membunyikannya yaitu dengan cara dipetik atau disintrek dan ditoel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sedang berada di rumah Abah Cece yang merupakan salah satu maestro Tarawangsa dari Rancakalong, dan Abah ini merupakan salah satu keturunan langsung dari tokoh-tokoh Tarawangsanya. Di sini kita akan bertanya-tanya, apa sih Tarawangsa itu? Penasarankah tentang Tarawangsa? Yuk kita tanya langsung kepada tokohnya. Abah, kumaha sehat Abah? Alhamdulillah. Janten Abah kita abdi sarengan mahasiswa di ISBI. Bade tataros menahan Tarawangsa ngerti ngawitan pengertian nikah sejarah kasih nanti. Sah, mun mangga Bapak di naon sih Tarawangsa? Ari Tarawangsa dongeng para kasuan Abah. Tarawangsa teh nyata merupakan bahasa Kirata. Jadi Tarawangsa teh 2 alat musik nyata kacapi dan rebab disebutna teh Tarawangsa. Ai Tarawangsa teh nyata palinten singkatan naon cenah Tarawangsa. Tarawangsa teh nyata Tarari Wali Sapan. Itu tarik. Aya kaitan sareng wali. Namun wali ciptaan wali begitu na. Tarari Wali Sapan. Naon ari tarari teh?
Ay taray ke padamelan anu pada diteraskeun ku urang. Padamelan anu pada dipilikeun ku anak pilikeun kita lagi. Nah, taray ke padamelan anu pada dipilikeun ku urang. Ariwana wali. Ay sakna salapan. Salapan deh. Jawa. Nah, dan kan tarawak teh tarari wali salapan. Ternyata bisa teh rebab tarawangsa. Kacapi tarawangsa gitu ya. Naon maksudna kamu ngadamel tarawangsa? Ai tarawangsa teh alat ngajemput bibit pare di acara muka urang. Jadi sabatkan di wali sahabat sakasabaran mau cenah wali salapan kalau ngajemput bibit pare di Mataram. Naon sababna eta pangwali nyiptakeun tarawangsa. Nah, kumadi saur dongeng. Tidak tengutus wali kapuping can di Mataram ulit pare saya nah ketuna nya langsung wali ka Mataram. Palinten bade nuntun widi, bade nuntun ulit pare. Nah, saur ti penguasa ka di Mataram. Mangga nyana ulit parengan kedah nyanak alat, nah, sarang kedah tiasar biji ti 7 pintu gerbang. Mari didikuna teh dijaga, bayangkan penjaga 7 gerbang. Kemudian tiasa biji tidina kalawan aya alatna, mangga kacarosnakeun uih putu awali ti Cirebon. Nya badankan diri tu mangga nyanak dini paenan cenah urang kudu bisa aku mawa alat di mawa di pare sareng kudu bisa dijieun pintu 7 gerbang. Nah, itu wae nyiptakeun cenah ieu mah teh dina kampugan. Cenah ieu mah pihak ulah urang ieu cenah kacak bikin rebab. Nah, nu di sana kaditu siji kacapi san rebab, 2 dog sareng celempung. Dan kan bibit pare kan nyanak alatna teh diduduki. Siji rebab sareng kacapi, 2 dog jadi celempung. Nah, kasaurakeun jantan we siti nurupi alat. Nurupi alatna kacapi, rebab, celempung sareng dog. Saparosna kitu saparantosna rengse eta 3 alat dugi kaditu deui ka Mataram cenah nyanak naon. Tah aya eta naon ditaros di ditu tepuk penguasa cenah ieu kacapi sareng rebab cenah dog di celempung. Aya cenah rebab naon? Tah ieu cenah rebab tarawangsa sing cenah cobian dicobian karena dog teh disada ini pare teh dicobian karena celempung teh disada. Bagi pandog ka pandaka mah disada celempung dak ngoba san celempung ana awi buku bakanya. Nah disulit ditakwa teh disada jadi lebekeun kanu bibit pare kan tebab sareng tarawangsa dilebekeun sini cenah dicoba disada cenah kita rebab naon rebab tarawangsa ngaranna teh eta dilebekeun saparos dilebekeun rek cenah mah beureun ayeuna mah disada beureun tinggal hiji ya di gerbang 7 ya langsung gerbang hiji disada ieu cenah naon tarawangsa rebab tarawangsa saperti itu di gerbang hiji mungkin dina aya lagu ket rebab hiji terus duit tak pintu ka 7 ieu beli pare salamat dan eta duit ka 7 eta penjaga selainna kitu nya kacornakeun cenah ieu mah beres dugi we ka Mataram ka Cirebon. Kurang benih beres. Laporan jung cenah ieu mah
terus beres di pintu kaki itu balik ke tingkat itu dungkap ke Cirebon. Nah di Cirebon numawi di Cirebon nah sahabat yang paling ayah Kayak Tarawangsa tapi asal itu gitu. asal di Cirebon tapi naon sababna daya Tarawangsa daya Rengkong Kayak gitu. daya Dongdong nah sabab pangcaya di Cirebon aya Ranca Kalong ya sabab Naon kan. nah ayeuna urang ngaguar aya di Ranca Kalong Tarawangsa kasaurnakeun dongeng kolot sana karuhun Ranca Kalong pariogi bibit pare nguping wartos karuhun Ranca Kalong yang di Cirebon ini pare kasaur gempungan para tokoh mulai disebut karuhun Ranca Kalong tah karuhun Ranca Kalong gempungan buh senawartosna di Cirebon di Patimukala mengilang mental nana itu jadi gempungan cing sana saka aya menguas itu bisa asup ka keraton ya beureun wali mah teu gawe keraton itu simkuring kasaurnakeun inget kayak gitu. Nah saur di Cirebon menurut para wali ya dak kira saya ini pada kira merenang kemanfaatan saya pun tak lupa saya dan ayah janji jik bawa bini pare dan para buat urut nolaknya dibawa keren sekarang sanggup itu jangan cenah lamu kalangku jeung bawa bini pare jeung urut mawakna alat urut mawakna bawa jeung ade lamun anu can Islam kada di Islam ke sanes can Islam bilik anu can Islam kada asup Islam syaratna pokok utama nah kalau gitu jeung diduruki amanatna teh hiji alat urut nalakna para bota di sana seperti Tarawangsa dog selempung di sana dua anusan asup bisi anusan asup Islam kada asup Islam katilu bisi ulah leuwih pada kiamat ya ulah leuwih nah eta pesanti para wali jadi eta kan salah satu sejarahna kan nah kan dina saur abah ge tadi teh Tarawangsa teh dua alatnya terbang sareng kacapi tah tapi ayeuna mah aya nu berkembang ya istilah jentreng nu berkembang nepi ka dugi ka ayeuna teh tah ari jentreng teh naon Pak tah jentreng teh kieu urang-urang teh ka di pasar karuhun iki waktos dipayaya nangak Tarawangsa dina yaga ya dibuka na teh kisah jentreng cenah budak kada ieu cenah sok ngariga nyari atan disebutnya ini gak nyari atan yang benar nyari atan ini seni bini nyari atan selesai diarajar cek kumaha cenah kami ini untuk kumaha anu dari sok beres di negara hiburan sabada upacara adat anu pokok hiji waktos abah dionangna beus sareng rombongan umat indah hatinya seperti itu barudak asaritana kaya lega dan berangkali cintreng nah ini ya asal ini nah urang cintrengnya mau ceceh di pada pokoknya mainap tetap sekupna kacaritana apa di pangkalan abe paling dituan bakulang kacaritna imitina para putra manina sadarek itu misalnya ugarek na gua
Orang desa nama senjing payaya, orang harjun treng. Nah, orang tak ukti sawah. Pokoknya orang macam banget itu. Ti harita dulika dan kaki wari alhamdulillah. Malah ini itu jintreng. Kadang-kadang orang cenah jintreng dari tren-trenan. Estilin saya ada bayar. Estilin kumaha kok Pak. Baru dak makan bae cenah tambah kayak di tarik ah. Pokoknya mah cenah barudak tersebut. Juga kiwari alhamdulillah. Balihanan generasi waktu harita baru datang untuk kawitan di bakulan ayeuna aya keneh. Para putu nama ingat. Dan duduk dan di kaki alam. Oh, jantan ini asal mula teh ti barudak. Ti baru kali profesi hayang jentreng. Memang istilah-istilah bahasa barudak nanya barudak. Kenapa kemana ya? Kapungkur dugi ka ayeuna kiwari gitu. Si Tarawangsa teh kesenian Tarawangsa. Eta teh di ayatin teh dinu acara nawe selalu cuma acara eta teh panen padi. Nah, kapungkur mah jadi pokoknya teh mungkas dinu panen we. Dinu panen kalau di rumahnya awal bulan teh. Awal bulan bisa batu, jadi pare di mana tas panen, tas macul, pare di bawah, syukuran Tuhan Maha Kuasa, bisa batu, jadi pare. Kedua, kapungkur mah paling biasa teh kita sudah mau bumi anyar mereka cabut syukuran deh pelintas ada mau bumi Untuk rasa nah syukur. rasa syukur Enten upami Tarawangsa teh selain tinu mapa pare itu nya biasa tinu. Nah itu teh balik aja. syukuran Lainnya, sok aya tadi dulu kita Oh, kami eta bah kan tilu termasuk sok ngarari bintangnya. Nah, upami teu aya nu ngibing kumaha disebat keneh Tarawangsa, nanti kumaha hukumna Tarawangsa aya nu ngibing. Sah-sah wae Nya. sah wae Oh, nanda sana beneran kena ini saya yang udah aktif sekali ya was dan bagi dengan cara sama upami bapak yang berdekatan surga gitu nya rusuh Akseni ka mati sawe namun kaya din ako sa disbat nga na sulit. Saya nung ibi mati sawe iwas. Ano rin kurang sae. Kurang sae. Kurang sae. Itu tiri sebat nga tibur. terus gini kan, kedah nang sekarang kedah nanggonan samping dan emang pas kedah nang Ada. Seueur filosofi mah. Kulus iba ulah ngoy. Contohnya dia bageuna ini aku ada di samping di gelung itu. Di samping bisa renang. Caca contoh. Juga kita benar ini tarawak sama kedah orang. oh iya jatan Apaan contoh? nah gitu terus sok seueur geuningan aya bangsa Mamun Jawu terus teh bangsa Nah, sasajen kepada dia pun ayeuna meunang sikok syukuran ka Maha Kuasa teh kudu aya lantaran. Lalu banyak sudah ngadoa eueuh tuangeun abi teh pameun cek katerangan sikok mah beuleuh panulak balai pangusti supaya di dahar ku batu ibadah disebutna teh. Mawi kapungkur mah nek nengap naon teh ngariung hamin teh ya. Nyenta doa disebutan teh nyenta doa ka dulu kan kuring isukatnya ka sampeur ka pare. Kuring ngadoa teh dalam. Mohon Karena ayo kamu kan ayo kenapa datang tinalita ti Mataram di Cirebon terus sekarang Cakalau eta ge nya aya syarat-syarat tertentu supaya di kaina aya di Cakalau tetep. Jangan Tarawangsa oge jangan media dakwah oge. nya penting nah, maupun kayak tukang hijab ini. Dakwah Islam. Oh, dakwah Islam teh dino. Nya tujuan utama teh nya menyebarkan agama. Menurut Abah itu perkembangan Tarawangsa dugi ka Kiwari kumaha Abah? Alhamdulillah. Sakama pribadi Abah, mari Abah mah para pesepuh dan menunjukkan seberapa deui. Jadi teman-teman, nah itu
apa itu tarawangsa udah terjawab sama si Mbak Cece. Jadi ternyata kan jadi nambah pengetahuan juga, ternyata tarawangsa itu bukan alat musik atau kesenian yang kampungan, tapi menyebar luas bahkan sampai ke pelosok luar negeri, contohnya di Eropa. Dan Mbak Cece juga muridnya itu banyak yang dari luar negeri, dari Eropa, dari Cina, Iya, banyak anak karena Inggris. ya mudah-mudahan ya Pak semakin berkembang kesenian tarawangsa teh sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Ya mudah-mudahan berkembang dengan baik. Kabah Cece hatur nuhun Bapak tos biasa kersa janten narasumber wawancara jadi hatur nuhun bisa bahasa ya Abah janten di papan kesehatan. Amin. Yuswa amin. Hatur nuhun bisa ya Abah. Bisa amin. Nanti Abah bisa warnakan ngaturkeun nuhun ku ayeuna disrat palingan pengalaman Abah berulang kali mungkin insya Allah Abah punten sakidik penjelasan dengan bilih kama beda kami teh dongeng dongeng teh nyata tunjukkeun kamu. Kalau ada yang masih penasaran banget dengan kesenian tarawangsa bisa langsung tanya sekitar tarawangsa sampai dari awal sampai akhir sama siapa itu bisa datang ke pemulihan desa pemulihan Dusun Gamlu. Iya, Dusun Gamlu. Desa Pemulihan, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Nah, segitu teman-teman video dari kami, video presentasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kami juga. Iya. Budaya kita. Nah, khususnya tarawangsa. Jangan lupakan kesenian tarawangsa, oke? Nah, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.